baheula di Tangerang aya jelema eedanan henteu kanyahoan ku sasaha ge eueuh nu nyangka edan we edan kuari ge kan loba nu edan di Tangerang asli ieu mah edadan beda da eueuh nu nyaho setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 10 tahun disangka nu edan we bahkan ku budak leutik kadang-kadang diome edan teh edan we meus tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun si Ki Khairun lamun hayang nyaho eta nu edan wali coba bener teu akhirna si jelema nu ngadenge teh ya nu ngadenge ngaranna Soleh datang kan edan Assalamualaikum nya dempo we kiai Assalamualaikum 3 kali karak dijawab Assalamualaikum Waalaikumsalam minta doana kula wali nyaga ka aing wali aing mah nu edan sia kula nyaga ka aing wali tetep pangdoakeun kula pangmentakeun hampura ka Gusti Allah ai sia nyaho sia aing wali tisa ti Kiai Hairun cenah kunaon ngabubak kemukakeun rahasia ka si Hairun cekna aing saking geus edanana masih kanyahoan keneh bae geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekkeun umur sapoe 2 poe saminggu pae ieu ge asana Habib Rozak ngadoa pae hasan wali mah mung kanyahoan ai kuari mah wawalianan jubah digedekeun segala rupa bari teu sabenerna ya sakikituna we ai asli mah masalah nah kuari mah jubah panjang calana nolol ka handap janggot sakieu Masya Allah di Indonesia ambalaya tarang hararideung sakumaha dipekan bae tah tetapi teu asli tanu asli mah sakumaha tadi ketika kajahoan cerik ya Allah ya Rabb sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahoan bae eta Hairun berarti lain jelema leutik bisa nyahoeun ka aing kikieuan bae ge nah henteu lila Ki Hairun ge sarua lantaran nya ge berarti kanyahoan akhirna ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu mah lamun kira-kira geus beres balah mending anggeus ge teu lila maot tah jadi lamun geus kanyahoan walina maot teu loba mah nah di dieu loba nu geus kanyahoan walina ieu nah saya ku yang ditunjuk ya kira-kira tereh eureunnan ya